Dulur-dulur kamonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang, nuju naon Jang? Ah, biasa we nuju nongkrong ki. Yos giring calik. Mangga. Ya ki bade ka mana itu? Bade ka Banjar Jang. Ka Banjar. Muhun. Aki di mana emang? Di Banjar. Muhun ieu Banjar. Muhun. Aki sasab. Di Banjar bade ka Banjar. Muhun ita sasab itu Banjar. Muhun masih kena di Banjar pami bade ki atuh berenang ka terminal sanes ka Walungan. Aya aki. Nah si ganutos tebi geuningan aki ieu. Timbangan aki teh aya tujuan naon ieu teh? Angkat ti bumi ya, angkat ti bumi bade ka mana jeung tujuanna naon bade ka saha? Aki teh kanyerian Jang. Usaha. Ku incu. Teras kabur-kaburan ieu aki teh. Nya abur-aburan cek abi abur-aburan abi teh. Astagfirullahaladzim, karunyanya guys ya. Tinggal banget lagi tapi kan ngespeot kieu. Ampun ting watir. Emang kunaon ai aki dikanya nyerian ku incu kumaha ieu teh? Kieu Jang cerita nama aki teh nuju mapah sisi jalan. Pas ngalangkungan bengkel. Terus? Aku ping pisan ku cepil aki teh nepi ka ayeuna oge. Nu teuli Jang. Majakeun teh hayang ganti aki eta budak teh aya di bengkel hayang ganti aki. Nying. Ya, cek aing. Nepikeun kanu nyasab ka kamonesan mah anjir rarempag. Jelema teh apun eueuh nu sahulueun. Ki hayang ganti aki, incu aki teh eta maksudna aki motor meuleun ki. Anjir parah ieu. Mun lain aki-aki mah ieu da. Geus dikeuretan aya ningali. Koplokna ge geus jiga lapis legit anjir. Lain bibi mah bingung ieu teh. Ka Bandung? Miraha Isu? anu dipake bingung. Lah bingung we pokona mah. Aing nyaho ieu. Bi aing. Ya bi. Teu kudu loba basa-basi. To the point we. Nginjem duit bibi rek ka Bandung. Bibi butuh sabaraha? Mal duit mah loba bibi oge mal kosi nginjem. Nya terus naon atuh udah dipake bingung ku bibi naon cik ngobrol. Hareng gitu ge usah saha kolot di Ciamis kabeh. Dulur deui kumaha babaturan. Terus bibi ditu nu wau di Bandung coba ek naon. Har. Nya teuing atuh bi. Pan bibi anu ngomong bi arek ka Bandung. Nah jadi nyalahkeun ka ece. Anjir, ieu bibi aing serempak deui wae sirahna. Emang kunaon? Emang nyeri huntu? Udah gara-gara nama Kunaon dinyalahkeun ka urang emang nih? depan kamari ngomong cenah awewe lamun celina di selapan kembang atoheun cenah. Ya terus? Buktina geuning kala nampiling ieu kamari. Gering meureun awewe maneh mah nu burung meureunnan anjir di bogohan si ieu nu burung di bogohan meureunnan. Di mana-mana ge nya guys nya awewe di selapan kembang. Pasti atoheun ai maneh sarua jeung dirayu nya guys. Boga bah gering cenah. Geulis ka boga abi mah. Lulusan ge SCG atuh pinter. Nya nah bisa ngamak kitu nah. Depan kamari teh neangan kembang eros kan eueuh. Nah, terus? Tapi teh di selapan we kembang api. Nying. Boe bah. Sia nu gering mah ieu mah. Parah aja sih ieu anak batur mah bari selapan kembang api ai maneh. Aku lagi pikiran ai maneh emo. Ya, teu sakalian anjir di selapan eta granat nanas segera sok. Marah aja sih ieu. Anjir. Serempak deui wae aing boga adi ieu ampun teuing.
Lain orang mah teu ngarti sia euy eta. Naon deh? Balonku ada 5 anjir. Hari apa rupa-rupa warnanya? Nyaho orang oge. Tapi pan hijau kuning kelabu. Astagfirullahaladzim. Apa merah muda dan biru? Tuh meletus balon hijau meureun. Cek aing ge naon? Hatiku sangat kacau. Tuh meureun balonku tinggal 4 nya euy. Nah, menikah bina-bina teuing. Tinggal ku pegang erat-erat. Tapi dah heueuh anjir. Teu kapikiran ku aing mah nepi ka ieu nya. Lain adik orang lo rupa-rupa we anjir. Karek bijil kemarin nih sekolah SMA. Ya, Sayang kawin anjir. kari dikawinkeun. Nya ada doma anjir. Karek kawinkeun nih gampang teh maneh. Ya. Lamun pamikiran geus mateng, ku orang dikawinkeun moal loba pipikiran atuh teh. Atuh gampang. Can mateng mah kari dikarbit. Anjing. Dikarbit cenah. Nya da anjir rek boyom cau nya. Meureun teu aduy adi aing atuh teh. Parah anjir ieu. Ampun teuing. Lain berat urang mah pusing mineng pisan kaleungitan kamari sendal tadi ember geura hareupeun imah leungit kumaha ieu solusina Coba bangsat di ditu. heueuh mineng pisan kaleungitan Geus we atuh masang kamera CCTV atuh. arek ogenan berat masang kamerana di luar lain masang kamera CCTV Heueuh di luar maksudna kamera CCTV diteuneun di luar maksudna. ayo tadi cenah CCTV Disebutna si teh kodir. Ampun teuing si ieu disebutna CCTV eta teh nu kitu teh. Astagfirullahaladzim. Lain geura apa yang keun gawe budak. Saha si udah? Mending nganggur bae unggal poe. Yang gawe naon cenah budak? Mah gawe nama naon be, nu penting mangkat isuk balik beunghar. Nying. Bi aing geus kieu. Bi, saha-saha ge daek bi anu mangkat isuk balik beunghar mah. Tapi pan eueuh hese. Ieu aya ge mangkat isuk balik budug aya nu kitu mah. Tapi beunghar nya, Nya beunghar. nya bae atuh lah. Sa beunghar we. Heeh. Kawinkeun atuh budak jeung ipri je guys. Baru pae guys. Lain Agustusan aya naon nih asa sararep kieu anjir di lemurnya nih perlombaan anjir. Uge. Kaloman anjir. Aya kita kamari teh info Di mana? eta Pangandaran. Ya deket itu Pangandaran mah. Heuh, Lemah naon anjir. tapi akuat kene teh lompat. Ya kuat atuh anjir si ieu anjir mempertanyakan kemampuan Kakanda. Ya. Lari dari kenyataan yang juara hiji ya. Tanyakeun tah. Nu lalajanya guys. Serius emang. Serius aing kuat keneh lari mah. Loba naon? Eta merobagong. Merobagong. Seru juga na eta euy. Itu jelas merobagong mah. Oh. Ulah. Aja. Nyeluan ya guys ya. Nyeluan aing lah daftarkeun. Naon hadiahna euy? Pansa nyata dia. Aslina? Nyeluan. Geus anjir menang apaan ieu anjir Tapi kagak. kamari teh nu moro naon geus pinuh eta teh salatna teh. Ya terus urang bagian naon eta? Panitiana teh nyangan bagong hese keur hese cenah ayeuna teh. Nah, paling aja di bagongna. Anjing. Banget si urung. Aing nu diboronya. Wah ebah sih ieu. Lumayan hadiahna gede sih. Sudi anjir najan apaan sage sudi.
Aing nu di borona meureun kumaha anjir nu ditumbak meureunnya. Sieun teu kira-kira teh anjir nawaran Eta ketangkasan ate diuji teh di dinya. Rudi. Anjing Avanza. oh Tapi omat ulah sok seri sorangan Bisi cenah cepat tur jelema